Dikacaturkeun di nagara Pasir Batang, Prabu Tapa Ageng ti Parameswari Nitisuwari kagungan putra 7, istri wungkul. Nu kahiji Kakasina Purbararang, nu kadua Purbaendah, nu katilu Purba Dewata, nu kaopat Purbakanca, nu kalima Purbamanik, nu kagenep Purbaleuwih, nu katujuh Purbasari. Anak king, bapak teh geus rumasa geus sekolah kitu. Bapak rek panggala di leuweung. Jadi, nu ngurus nagara ieu teh bapak percayakeun ka Purbasari. Tapi Pak, nah lain abdi nu agen kesan Bapak, lain abdi teh budak pangkolotna. Lain gitu, Purbasari teh mau boga kesabaran jeung kabageran, leuwih jeung sege. Pokona urusan itu bisa digangguan, bisa diobah. Tuluy Prabu Tapa Ageng indit kata tapa kaleuweung. Teu bisa kitu, kuring teu narima, kuring salah ku budak cikal merasa dihina. Pokona kuring nu bakal ngelola ieu negara. Purbasari, mana indit? Purbasari diusir di karaton jeung dipicen ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahyangan, Guru Minda putra Dewata Cikalna titisan Gurian tunggal ngimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Bu, abdi teh ngimpen buat jodoheun kawas Ambu. Juk gerak pilarian kejodohan kawas Ambu, tapi tong garojongnya mapilna rasukan kutu. Janggelek Guru Minda rupa jadi lutung katelah lutung kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Nitisuwari ngersakeun hayang tuang daging lutung. Tuluy nitah aki panyumpit pikeun neangan lutung kaleuweung. Lengser. Kuring hayang kahar jeung daging lutung. Enggak juga. Aki panyumpit geus pegat panghareupan. Barang rek muang dina tangkalpeun deui bet kabeneran manggih lutung keur guguntayangan. Barang rek disumpit lutung teh nyoara. Aki, berkani aja, ulah disumpit. Abdi teh bade ngaku, bapak pulung ka Aki. Hayang betah di dunya, hayang nyaho nu ngaranna karaton. Neng, betul teh bisa ngomong. Begat turun kitu mah turun. Ieu leutung menikah sadikeun. Tuluy lutung diancerkeun ku aki panyumpit ka Purbasari di leuweung satepinna lutung kasarung kaleuweung. Neng, ieu leutung ti Purbararang kanggo bujangan. Lengser gedina si teh aya adilna, sanajan lutung oge teu puna naon tambah seueur geuningan. Hatur nuhun nya bejamkeun ka si teteh. Neng satu abi pamit ya. Caturkeun sisi leuweung Purbasari ngagoer dina palupuh sabebek. Di hateup ulit sajalon. Lutung kasarung ngangres ninggal kayan putri anu sangsara. Lutung abi bade ngagoler. Geus teuing putri teh alangsa pisan. Teh neda ka Sunan Ambu, neda kapahat para bujangga. Lihat misalin Purbasari mumpung sare kene. Raksukan dinggedokeun berai baranang siga bentang. Pakasepan Guru Minda kahyangan. Panejanan tinekanan sajiadna katurutan. Jeleg ngagejleg karaton leuwih anggreng di nagara. Tempas sare Purbasari jadi kasuk 7 tumpang. Disimbut Sutra Banggala, disumpal ku benang emas. Janggelek Guru Minda jadi lutung deui. Ya Allah, nah jadi karaton anu agreng leuweung teh. Alhamdulillah, ieu kanikmatan teh menika ajaib. Kabeungharan jeung kamuliaan Purbasari di gunung kasampir-sampir di nagara Pasir Batang. Purbararang tambah sirik. Rupa-rupa akal dikotektak sangkan aya alesan keur ngarah Purbasari. Awas made Purbasari, urang bakal ngancurkeun sagalana. Rupa-rupa ekol Purbararang antukna Purbasari diajak pangeunah-ngeunah olahan.
paloba-loba samping, pagelis-gelis rupa. Tapi rahayat cekak jaksa mutus teweleh Purbasari nu unggul. Tungtungna Purbararang ngajak pakasep-kasep bebereh. Sakasep-kasepna lutung moal ngelehkeun sagoreng-gorengna manusia. Purbasari, maneh bakal eleh ku urang. Kusabab bebeureuh kuring mah manusia, sedangkan bebeureuh maneh mah sakadang lutung. Purbasari ngan bisa cicing rumah saeleh. Tenggekna kari saketokeun di teuk-teuk. Tuluy lutung kasarung ngagedokeun raksukanana. Baranyai hurung janggelek jadi guru minda deui. Indrajaya, paehan eta lutung teh dijadian. Paeh-paehan sia. Dina akhirna Purbasari ngadeg ratu di nagara Pasir Batang jadi prameswari guru minda. Ari Purbararang jadi pangangon. Indrajaya dihukum jadi pangarit. Nagara Pasir Batang jadi maju dina pemerintahan Purbasari jeung guru minda.